Prit. Pak, kasih segala pak. Gunan ya gunan. Aya naon. Kadala meren ke operasi. Mana pelang lagi eueuh, belok meren matana. Ari eta, mana gitu? Surat SIM STNK. Coba tunjukkan ke dia. Mang, aing mah deket mang kadinya ieu tah. Deket jauh sarobay mau kendaraan mah. Aing uwak tuh mang kikian buru-buru. Teu bisa pak, bapak kudu ditilang heulan. Ai salah masalah bae. Aing pak, geura pak atuh pak aing gegeran ya. Aing. Wih, aing mah. Edas, nyambat ibu dak. Kopi, aing hayang kopi. Awa cipanas namang, aing kudu naruh heula sanguk aing. Nya, kalangan lalagaan kana aing. Nyanggeus mikse eta mikse. Jurig naon dia kagak amat aing mikse. Jajang, kunaon ieu? Siapa komandan? Iya Pak Komandan, ditilang kala kasurupan. Allah, geus biasa eta mah, pura-pura. Coba mana nu jelemana? Lah, ieu mah Kosim. Kosim. Nginaon ari dia? Hah? Sahanya? Ai, kira aku teu apal aing Dirman. Dirman. Oh, Dirman ngempet. Kitu lah ulah dibeja-bejakeun dia mah. Ai, horeng. Kumaha dia kabarna eta? Atuh alhamdulillah lah kuari jadi kieu. Lain dari dia ka mana bae, tara manggi aing di lembur. Lah, atuh aing mah kieu bae usaha. Gagah dia kuari jadi bos heuh. Lah, urang mah usaha kecil-kecilan ieu nu penting pang halal. Biasa urang mah nawar-nawarkeun jasa. Bedas. Jasa naon kitu? Link jackpot. Nu bener dia. Coba minta. Ayo urang-urang di posko bae sabar sebat lah. Lah, emang dia teh sieun OTT. Aing sieun teuing. Tuh atasan aing modaran anak buahna. Keneh ka kuari. Tapi dijamin gacor teh yuk. Teh gacor mah duit kembali be 100%.